Ya, yang saya ngatorek kali saya teh. Ku kere, jika bangke. Sakapun bararingu urang teh aku tetangga ditanya. Neng, cek, ari salaki ece gawe di mana? Yang aing teh dijawab di Bandung digawena. Emang digawena kana naon? Ngamen. Ngamen di mana? Nya ngamen di kafe gitu. Road kafe tuh kafe gitunya ada aing mah teu ngararanti lah gitu dari kafe we gitu pokona. Tah. Da urang teh bingung atuh ngajawabna. Salila kawin. Urang teh nyawa teh kantorna aya di mana teh si ayah teh. Sakapung masuk ieu ya, bawa atuh. Mamah teh gitu ke kantor gitunya tempat ayah lab latihan ngaben gitu. Da salila kawin can pernah dibawa. Jeung teh nyaho eta. Ngasa ukur nyaho ngaranna we Strogi Entertainment. Biraku aing kudu dibejakeun ka dunungan matanya ka Om Henar mung mau pamajikan ka sanggarna da atuh urang hayang nyaho mun ke aya nanang teh urang teh nyusul ka mana tempatna di mana da teh nyararaho atuh ngan saukur ditanya ku tatangga teh digawena di dayeu digawena gitu di kafe saha dununganna saukur nyaho ngaran Om Henar gitunya urang teh padahal atuh urang teh lamun dibawa gitu ka tempat kantorna aya ka tempat kerjana aya mah beureunya hek pernah sareng Om Henar teh aduh beureun urang teh atuh sugane dibere-bere pekerjaan dari dijadikeun artis mah teu mungkin nya aing da eueuh jujutan awe gitu jadi artis mah atuh dititah-titah tukang sasapu oge urang teh syukur alhamdulillahnya salaki urang si ayah dibere pekerjaan ge urang teh alhamdulillah ka Gusti Nu Maha Suci sareng ka Hendar teh gitunya lumayan kangge persiapan si Dede Utun ke lahiran gitu tah nya gitu urang teh nyarita teh si ayah mah kerjana di dayeu dununganna ngaranna Om Hendar gitu-gitunya sanggarna ngaranna Slogi Entertainment sing dilancarkeun sadayana nya kanggo Slogi Entertainment atuh sugan we ke caroge abis si ayah teh jadi artis gitu kan nya kapayuna dari milik masahan nya tah gitu bingung teh lamun tetangga nanyakeun digawe naon terus di mana ari aing mah teh nyaho da aya jeung bingung deh ngajawabna sabab salila rumah tangga teu nyaho eta kantor si ayah aya di mana gitu tah ngan saukur nyaho ngaranna di anu nyaho tempatna gitu di dayeu jeung nyaho dununganna ngaranna